Tong percaya begitu saja Bulan. Sama akal-akalan manehna. Eta mah tong dipercaya. Urang teh nyangka ka maneh teh ternyata jahat. Urang kecewa ka maneh. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian baik-baik saja ya dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Tolong bantu kami ya dengan cara subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa tekan loncengnya agar kami tetap semangat membuat kontennya. Terima kasih. Nyala, ada nyala. Mana subur Asep. Diam kala diam. Jalangkeun eta. Kunaon jadi pipilona ulang. Kunaon mah ngalamun ae? Kunaon maneh ngaruruas urang. Urang keur ngeunah-ngeunaheun. Salah maneh mah ngalamunkeun si Bulan. Jeung sahoona ieu teh. Yang dia tuh. Ya, lanjut deh. Ya lanjut deh. Ya. Urang inget wae ka si Bulan teh. Sieun kunanaon? Ditinggalkeunna di mana ke maneh? Pan diculik ku jahat. Pan ripu urang teh dihajaran. Aya tuh orang teangan. Yuk, yuk. Gantian si Gobi Eher. Gobi. Wes cager. Pak, itu eleh wae kanggo guru ka wa. Insyaallah siap. Wa. Itu asal aprok jeung nu galak. Eleh wae da. Mah tuh balik digusur. Bantuan atuh wa. Tenang banget. Siap, udah. Siap. Angkatkan panah. Beh kuat. Yuk, ayo guru. Istirahat sudah capek. Nggak sakit juga. Iya, dina ieu. Tenang bantuan kuat boleh. Nya. Nyawa. Tuh si Bulan. Ini si Jaka. Mana itu? Itu
Bulan, mana tuh kuna naon? Tuh orang sehat-sehat wae maneh kumaha aja Kak. Teku mama iya panas diobalan ku babaturan urang. Ya, orang asa tadi anggap kia ya. Orang dijin nyamuk rin ya. Bulan, hati-hati cuma enak. Oh, dengan aja si Asep. Emang kunaon? Selama ini manehna nu muda-muda kurang teh. Emang aya masalah naon yang si Agus teh? Dia ngajual orang. Untung orang bisa kabur juga orang. Oh, itunya. Maneh Agus teh ngajual si Asep. Urang teresep ka lalaki anu jahat teh. Baheula, ayeuna maek insaf demi kamu. Tong percaya begitu saja Bulan. Sama akal-akalan manehna. Eta mah tong dipercaya. Urang teh nyangka ka maneh teh ternyata jahat. Urang kecewa ka maneh. Beneran Bulan, urang teh geus insaf. Ayo aja, ayo. Urang. Man marangkat marane marangkat. Bulan, Mangkat. Agus mana teh kuna naon? Agus. Agus mana teh kuna naon? Teku naon ieu? Aya teh. Kedeng, pakai topi. Bantuan kehelat. salah udah. Kubur, sona. Ulah mana ngalamun ae. Ngomongin tuh. Pandi. Emang kunaon? Ai ngaiwi ah. Baheula eta mah, ayeuna mereka insaf. Insaf. Beneran Bulan, urang teh geus insaf. Urang teh nyangka ka maneh kelak-kelak mah teh. Urang